Sampurasun sadayana dinten ayeuna kelompok 5 nu anggotana Abdi Zakia, Abe Rahma, Abdi Melisa, Abdi Almira, Abdi Novita. bade macakeun sajak ngeunaan endahna desa tos teu aya karya Kustian. Endahna desa nu harita alus duka kamana. Alam nu tadina hejo ayeuna tinggal carita. Desa abdi ayeuna baroba tos jadi kota. kamana deui abdi neangan ka endahna. Ayeuna nu aya tinggal karasa hariwang sabab alam desa abdi nu endah tos teu aya. Asa ku geunah ningali leuweung anu harita rupa-rupi sasatoan aya kabeh di dinya. Nanging jalma-jalma nu teu boga etika tos ngaruksak alam. Tatangkalan dibabad beak ku maranehna, nepi ka teu aya sesa. Leuweung nu sakitu gedena dibelem nepi ka beakna. Pikeun kabutuhan sakumpulan jalmi-jalmi nu teu boga etika. Sakitu wae ti kelompok 5 hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.